Qala al-muallifu hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Khususon Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala anhu, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ola ngadau sah al-faqihu faqih rahimah muga ngarahmat hukaitu faqih saha Allahu Gusti Allah handasa nyarioskeun ni ka abdi saha jamaatun golongan jalma luba minal fuqaha inu tetep itu jamaah ti ulama fikih ti pirang-pirang ulama fikih biasa ni dihim kalawan pirang-pirang sadadna itu jamaah an Uqbah bin Muslimin nampi ti Uqbah bin Muslim an Syamiril Asbahi nampi ti Syamir al Asbahi hadasa ngaberitakeun hu kaitu Uqbah namun annahu sayaktusna itu Syamir dahola eta asub itu Syamir al Madinah ka Madinah faidan mangka dina nalikana itu dakhalal Madinah wari itu Samir birojulin eta ningali hiji lalaki qadiz tama'a anu nyata ngumpul alaihi kaitu rojul saha annasu manusa tau jalma faqulu terasnya nyarios kaula man hadza kana lafad man hadza man eta saha jalma hadza eta ieu rajul faqaulu teras ngawaler itu jalma-jalma Abu Hurairah ta ari itu rajul eta Abu Hurairah fanadautu terus ngadeuketan kaula minhu ti itu rajul wa bari ari itu rajul yuhaddisu eta nyarioskeun itu rajul annasa ka jalma ka manusa falamma sakata mangka dina tatkala repeh itu rajul wa khala sareng sepi itu rajul qultu mangka ngucap kaula lahu ka itu rajul ungsyidukallaha kana ungsyidu nyuhunkeun kaula ka anjeun Allah ka Allah hadis kudu nyarioskeun anjeun ni ka abdi hadisan kana hiji hadis saminta nguping anjeun kana itu hadis mir Rasulillahi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hafidda sareng hafal anjeun kana itu hadis haddasa anu nyarioskeun itu rajul bihi ka anjeun bihi kana itu hadis wa alimta sareng terang anjeun kana itu hadis Pakola teras nyarios saha Abu Hurairah ta Abu Hurairah uqud haddisa bihadisin kana lafad uqud li uhaddisa bihadisin uqud kudu calik anjeun la uhaddisa yakin rek nyarioskeun kaula ka anjeun bihadisin kana hiji hadis haddasan nyarioskeun nika abdihi kana itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma henteu aya makna eta tetep saratana kami saha ahadun golongan wairinu salianti kaula wa guru sareng salianti itu rajul summa nasago terus ngajerit itu rajul nasgotan kalawan sakali jeritan Aisyah hakot teges nangaguak itu rajul syahkotan kalawan sakali guakan fakharra mangka ngagoledag itu rajul mangsyian barina kalengger atau pingsan saha alaihi itu rajul pamakasa terus cicing itu rajul Famakasa terus cicing, terus menetap atau terjadi
itu magsyian atau pingsan alaihi ka itu rajul qalilan barina sakedeung. Summa afaqo terus cager itu rajul wa masaha sareng ngusap itu rajul wajahu kana wajahana itu rajul. Faqala terus ngucap itu rajul lau haditsanna yakin rek ngaberitakeun salares-laresna abdi kum ka aranjeun bihadisin kana hiji hadis haddasa nu parantos ngaberitakeun ni ka abdihi kana itu hadis saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Summa nasago salajengna ngagoak itu rajul nasgotan kalawan sakali goakan ukhra anu sejen itu nasgo. Pamakasa terus cicing itu rajul tawilan barina lila. Summa apako salajengna cager itu rajul wa masaha sareng ngusap itu rajul wajahu kana wajahana itu rajul. Faqala terus ngucap itu rajul lau hadisanna yakin rek nyarioskeun kaula salares-laresna kaula kum ka aranjeun bihadisin kana hiji hadis hadasan nu parantos nyarioskeun ni ka abdi hi kana itu hadis saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa nasago salajengna ngagoak itu rajul nasgotan kalawan goakan anu sejen. Famakatha terus cicing itu rajul tawilan barina anu lila. Summa apako terus cager itu rajul wa masaha sareng ngusap itu rajul wajahu kana wajahana itu rajul. Faqala terus ngucap itu rajul haddatsani Rasulullah kana lafad haddatsani Rasulullah haddasa ngaberitakeun ni ka abdi saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala terus ngadawuh itu Rasul innallaha tabaraka wa ta'ala kana lafad innallaha tabaraka wa ta'ala ilah innallaha sayaktosna Allah ta'ala barina mahalur Allah tabaraka eta ngaberkahan Allah tabaraka muga ngaberkahan Allah wa ta'ala sareng mahalur Allah. Ulangi innallaha sayaktosna Allah tabaraka maha berkah maha ngaberkahan Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. Idza kana eta di mana-mana kabuktosan naon yaumul kiamat tipe kiamat yakdi maka ngahukuman Allah baina khalqihi di antara makhlukna Allah. Fakullu ummatin mangka ari saban-saban umat jasiyatun eta anu tapak deku. Fa awaluman mangka ari pangpayuna ti jalma yud'a dipanggil sahabihi itu man rajulun eta hiji lalaki qad jama'a anu nyata ngumpulkeun itu rajul Al-Qur'an kana Al-Qur'an wa rajulun sareng pamegat kutila anu dibunuh itu rajul fisabilillah kutila anu terbunuh itu rajul fisabilillah di jalan Allah wa rajulun sareng pamegat sareng lalaki katsirul mali anu seueur hartana fayaqulu terus ngadauh saha Allah Ta'ala atau ngajawab fayaqulu terus ngajawab atau ngadauh saha Allah Ta'ala kasahalil qari'i ka jalma anu maca Quran. Kumaha jawabanana kumaha walaranana alam u'allim nahan temere nyaho abdi nahan temere nyaho kaula ka anjeun maka kana perkara angzal tu nurunkeun kaula ala rasulika rasul kaula. Qala ngucap itu qori bala sumuhun ya rabbi he pangeran abdi. Qala ngajawab Allah famadza amilta pamangka ari naon perkara da eta anu amilta amal anjeun tomi gawe anjeun fima dina perkara alim ta apal anjeun kana itu ma. Qala ngucap itu qori
kuntu kabuktosan abdi aku mu eta nangtung kaula atau abdi bihi kalawan maca Quran ana al-laili dina waktu peuting wan nahari jeung dina waktu beurang. Fayaqulu mangka ngawaler saha Allah ta'ala barina mahaluhur Allah, kadzabta bohong anjeun, bal aronta balik tangarepkeun anjeun, ayu kola kana yen dibahasakeun, fulanun qoriun, naon fulanun qoriun, lafad fulanun qoriun, fulanun ari ki fulan, qoriun eta anu maca. Faqad gila mangka nyata dibahasakeun tawa dicarioskeun, naon dalika itu fulanun qori, wa yuqalu sareng dibahasakeun li sahibil malika jalma anu ngabogaan harta, madza amil tapi ma ataituka bihi, tegesna lafad madza amil tapi ma ataituka bihi, madza ma ari naon perkara za etaan amil tami damel anjeun amal anjeun fima kana perkara ataitu maparin kaula ka anjeun bihi kana itum. Qala ngucap itu sahibul mal, kuntu kabuktosan abdi asilu eta nepungkeun abdi bihi kalawan itu harata bihi ku itu mal ar-rahima kana kabarayaan, wa atasaddaku sareng nyodakohkeun kaula bihi kana itu mal, bihi ku itu mal. Payaqulu terus ngajawab Allah saha Allahu Gusti Allah ta'ala barina mahaluhur Allah, kadzabta bohong anjeun, wa taqulu sareng ngucap saha al malaikatu malaikat, kadzabta bohong anjeun, bal aradta balik ta ngarepkeun anjeun, ayu kola kana yang dibahasakeun, naon fulanun jawadun sakiyun, fulanun jawadun sakiyun, fulanun ariki fulan, jawadun eta anu bageran, sakiyun tur eta anu berehan. Wa huwa sareng ari itu sakhi diddul bakhili eta lalawanan koret. Faqad gila mangka nyata dicarioskeun naon dalika itu fulan jawadun sakhiyun, wa yuta sareng didatangkeun naon bihi itu jalma, kutila dibunuh itu alladzi, kutila terbunuh itu alladzi fisabilillahi di jalan Allah. Fayaqulu terus ngadauh Allah lahu ka itu alladzi tawa jalma, limadza kutilta, limadza karena naon perkara kutilta dibunuh anjeun. Qala ngajawab itu alladzi, qataltu perang kaula fisabilika di jalan Gusti, hatta kutiltu dugi ka terbunuh abdi. Fayaqulu terus ngajawab saha Allahu Gusti Allah, kadzabta bohong anjeun, wa taqulu sareng ngadauh saha al malaikatu malaikat, kadzabta bohong anjeun, bal aradta balik ta ngarepkeun anjeun tawa ngamaksud anjeun, ayu qala kana yen dibahasakeun laka pikeun anjeun, naon fulanun jariun, fulanun ariki anu jariyun eta anu berani itu fulan. Faqad gila mangka nyata dibahasakeun naon dalika itu fulanun jari. Summa doroba salajeng ngandeungeul saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadihi kalawan pandanganna itu Rasulullah ala rukbati kana tuur kaula. Faqala terus ngadauh itu Rasul, ya Abu Hurairah, he Abu Hurairah, ulaika tuh ari itu jalma-jalma as-salasu anu tilu, awwalu khalqillahi awwalu khalqillahi eta ari anu pangheulana ti makhluk Allah ta'ala barina mahaluhur Allah, tus'aru eta dihurungkeun
bihim ka itu ulaik naon annaru neraka. Faqala ngucap itu rawi, fabalago mangka nepi naon dalika itu khobar, naon dalikal khobaru itu khobar, ila Muawata ka sayyidina Muawiyah, ila Muawiyata ka Muawiyah. Fabaka terus cerik itu Muawiyah, bukaan kalawan cerik syadidan anu tarik itu buka. Wa qala sareng ngucap itu Muawiyah, sadaqallahu wa rasuluhu, sadaqo maha bener saha Allahu Gusti Allah, wa rasuluhu sareng rasulna Allah. Summa qara'a salajengna maca itu Rasulullah hadhil ayata kana ieu ayat, mangkana yuridul hayatad dunya, tegesna lafad mangkana yuridul hayatad dunya, manari saha jalma kana eta kabuktosan itu man yuridu eta ngamaksud itu man al hayata kana kahirupan, al hayatad dunya kana kahirupan dunya, wa zinata sareng kana kagindinganana itu dunya, nuwafi mangka nyampurnakeun kaula ilaihim ka itu man amalahum kana pirang-pirang amalna itu man fiha di itu dunya, wahum sareng ari itu man fiha di itu dunya la yubkhosuna eta anu teu dikurangan sadaya itu man, ulaika tu hari itu man alladzina eta jalma-jalma laisa teu aya lahum eta tetep pikeun itu alladzina fil akhirati di akhirat illan naru angin naon neraka siksa neraka, wahabito sareng ngalebur naon ma perkara sona'u gawa itu alladzina fiha di itu akhirat, wabatilun sareng batal naon ma perkara kanu kabuktosan itu alladzina. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa hadaka la syarika laka wa atubu ilaik.